makan dipikannya teh ya manuk teh. Udah butuh kudu mahal meureun euy bayahna we mana dijualnya. Ke. Naon teh? Urang arek jual manuk ke euy. Manuk cacing. Hah? Manuk cacing. Manuk cacing. Heeh. Nagra ka itu tuh di itu grajo. Ayo. Tadi tabah di Sok. di dia. Aduh, ke euy. Naon abah teh? Arek jual iya urang di mikanya ya teh manuk teh kan ku urang teh mikanya nya. Ngan ak bayana perlu butuh jang beli beas. Oh, manuk cangkurileung. Ngan dake manuk cacing. Manuk cacing kumaha manuk cangkurileung nu kieu mah di mana ge? Astagfirullah teh nyaho kana manuk mana mah kakek. Eta manuk cangkurileung, lain cangkurileung. Ya Memang manuk cacing. Ah, manuk cangkurileung, manuk cacing kumaha ya teh? Abah mah manuk cangkurileung, anu kieu mah di mana ge manuk cangkurileung, da urang mah nyaho kana manuk. Teh nyahoan kana manuk sih Hey. kakek mah kitu Model ampun aing. Manuk cacing kakek. Ah, manuk cacing kumaha di mana ge manuk cangkurileung nu kieu mah. Ih, ya ampun, balat sama kakek balat sama. Kana teu bisa kana manuk ya teh. Hijina. Hayang ngadengekeun manuk cangkurileung sabaraha regana. Manuk cacing. Ih, ampun aing. Hey. Ampun sih kakek mah. Manuk cacing ya teh kakek. Sabaraha dijualna? Hah? Sabaraha dijualna? 50.000 kan bae sok kadekeun. Mana? 50.000. Oh, mah teuing abah mah teuing teh mah manukna manuk cangkurileung. Astagfirullah, bukan cangkurileung cacing kayak cacing teh ya teh. Manuk cacing kumaha eta puguh cangkurileung. Ih, ampun aing ah. Dengan arti abah mah yakin cangkurileung nu kieu mah di mana oge. Cacing kakek, cacing teh. Cacing Kita teh manuk kumaha? cacing. Manuk cangkurileung nu kieu manuk cangkurileung abah lain manuk cacing. Banget sih kakek. Ih, ingat berat sama kakek. Hei, Ampun, ya teh manuk cacing kakek. Teh manuk cacing kumaha cangkurileung eta mah. Ke aing ah. Arek moal sia teh ieu dibeli ku maneh. Ieu ka dieu. Orang butuh kakek kita mesti daun pikannya aku orang teh baluk teh kakek aduh Sok atuh rek dua abah eta nu benerna eta sok ka dieu da puguh eta manuk cangkurileung da manuk cacing ulah lieur kitu. Lepek kekeh ampun aing ah Naon pang disebut manuk cacing ku abah sok naon da iba puguh cangkurileung. teu ngarti keneh wae eta si kakek manuk cacing kakek eta manuk cacing Naon eta geus puguh manuk cangkurileung maka disebut manuk cacing naon sok masalahna. Masalahna? Heeh. Sok. Tah aya na masalah laki ya kakek Maka ya teh disebut manuk cacing cangkurileung nu kieu mah di mana-mana oge. tah kieu nya eta manukna ya cacingna kakek tah Oh, si tah goblok. jadi manuk cacing ya teh Yakin lieur si mana anu lieur ampun Oh, si goblok. bagi goblok segala Oh, ya bacang kurileung anger pada aya cacingan disebut teh manuk cacing. ih belet keneh maneh daripada urang-urang teu belet kakek tah ieu teh manuk ieu cacing kadil luar teuing Kadieu nanti teh kana manuk nanti teh kana manuk tunda. Daripada abah pan jauh balik. jauh urang nya tujuan anu mikannya teh sabaluk teh urang teh Iya dengekeun daripada ribet dibawa deui ka itu nya. Bisi leupas di jalan kukumaha tah bayar 5.000 perak. aduh kakek 50 kakek Daripada ribet urang da sanggup ngan sakitu da keukeuy manuk cangkurileung mun basa Indonesia manuk pendet anu kieu pendet. teu ngerti keneh si kakek aduh ampun aing kakek sama teh ya teh manuk cacing kakek dan cangkurileung we ya dibayar sabaraha ieu Cangkurileung dibayar tah 50 manuk cacing ya teh embung sakitu mah teu sanggup urang mah. bingung aing si kakek mah bingung aing Tok, ampun aing ari dibikeun sakitu heug teu dibikeun we sabodo teuing. aduh aing deh Da embung manuk cacing eta teh mayahanana aya cacingan di dia sebutkan manuk cacing. Ieu manukna meureun ieu cacingna jadi sebut manuk cacing cangkurileung nu kieu teh. aduh aing Arek moal tambahan dia tuh kakek atau 50 tahun sakit teh 500 ya mah hargana nu kemang 2.000 perak teh leuwihan 10.000. 50 kakek wargaan mah kieu mah wargaan. Dang meuli beas kakek Ah, mung 50 mah keun bae eta mah ari dibikeun sakitu heug teu dibikeun we. aduh
aing itu ditampa da butuh sakieu ge aing. Kumaha Semoga kerjaan budak naon aing. Kumaha kamu arek dijab kamu. Kamun moal Kemahan deh sakieu deh mah kakek. mung urang mah kawanina ngan sakitu 5.000 perak urang mah kawanina ge. Heg, ari wani we heg urang. Wayana we nya ayeuna mah dibikeun badan ka si kakeknya Ari dijual. wani heg urang mah. Ke sakieu tuh manuk hampura aing. Aduh, nya aing ai manuk. Aduh, mending diperapa mending entong ya duitna. Kumaha abah we eta mah heg. Aduh, aing. Ayo teun butuh aing Heg, kumaha abah we. Oh, atuh kenya. Oh heg. Hampura nya. Ijab kamu. Aduh, enggak belum. Nyanakeun acisna ku harga 5.000. Nampi manukna mising hirup, mising batianmu di icana. Aduh, Dan jelas cangkurileung ieu mah. ieu mah ieu moal kerjaan budak heg, jeung meuli pokona mah. beas sakieu kakek. heg. Nama-namahan nih kakek. Moal, Aduh. moal namahan deui. Kan apa nya? Heg, maruk aing ngerek beunang kapinteran ku si Abah. San disebutkeun manuk cacing ge harga 5.000 mah ieu pasti laku karak 50.000 mah ku aing dijual cangkurileungna hungkul. Sabang geus beunang di wae ku aing. Pun eta si kakek sadis sama kakek sadis. Nanu mere 5.000 ka aing teh mah moal kerjaan budak keur meuli beas naon. Aduh, ampun kakek. Maneh mah kadis pisan, ampun. Daripada kitu bae aing mantog kakek mantog. Aduh.